Adul, Adul. Man, Wak. Beraka desa kedap. Oh, mohon. Mau ya naon. Sok heula calik. Mohon, Wak. Wah teh bade ieu ngenalkeun ka Ujang Kajang Adul bisi teh acan terang kieu ya. Jadi sirek nyobian deui kena geura pasti ketagihan Jang. Naon eta teh Wak? Ngabdi na ningali ya. Rokok atan nepi naon eta teh geuning kitu rupina jika sikat seuseus sakapung mah tapi da teu aya buluannya. Tah Jang Adul bisi teh acan terang nu kieu teh namina teh pep. Oh, mohon. Ganti tina rokok bisi Ujang ibarat nama hayang liren kana ngarokok nya sababari ngarokok mah kapan aya bahayana. Maksudna leuwih bahaya tinimbang ngepep. Nan sababna ari dina rokok mah kapan aya tar jeung nikotin ari dina ieu mah ukur aya nikotin unggul teh aya taran gitu. Jadi kana keamanan awak urang teh bakal Lebih ringan, Wak. sebatnya bakal lebih ringan lah gitu. So sanajan dina hakikatna mah ieu tetep bahaya gitu tapi aya saleureungeunana gitu. Mohon. Jangan linting bako saya sapoe rep tilu bungkus pokoknya kumaha kan mending kene genti kana ieu. Mohon kitu teh pepnya namina. Mohon, Jang. Anu sok dibeuleum dina pep obat nyamuk. Nama pape. Oh, pape. Nah, hayu teu terang terang. Ujang tiasa ngon kieu. Teu biasa can pernah nyobian. Sok atuh cobian mumpung aya. Lah paur bisi kabesekan nabi ningali asapna ge anjir meni jiga kareta si Uwa tuh nya tadi pas katanya tadi sobot. Bakat Jang ke mada seueur asupna. Ya Allah. Mani leket sigana, Pak. Tapi eta rasana enak teh. Enak atuh. Ya bisi bade di nyobian mah diajar sok. Ngan gagabah nyedotna bisi batuk. Kumaha ieu nyedotna Pak? Lalaunan we meuti mah bisi kebasekan. Oh nya, siap. Pep. Kade tong gagabah. Mana aduh. Ngenyotna kudu jiga Ujang keur nguyup cai geuningan. Oh sing nyot kawas ieu nya mah nguyup cai. Nya. Ya, lalaunan ngenyotna ulah tarik bisi kebasekan kan batuk punya kumaha Ujang madat sok terang ngadengikeun wae sigenan. Aduh, geuning batuk ieu meuni. Salah ngenyotna Ujang mah. Teu kuat abi mah. Lamun geus bisa mah pasti kuat. Tapi dia rasa enak oke tapi ieu nganyotna kumaha abi geuning bingung ge ka nyobaan ge geuningan ka batuk. Kenapa? Aduh, itu batuk. Ampura wa abi teh nanti keur rada sanes mah bueu teh ngangkatna. Nya Jang sarua oge keur usum meureun. Cik cek wa tadi kumaha geuningan supaya nyedot ieu teh batuk teh Pak. Nyedotna alon-alon lalaunan. Nya dirarasakeun terus Ulah ditahan bebaskeun we. oh ulah ditahan. Jadi kudu disokaliguskeun. Nya. Siap. Can bismillah meureun nya wa tadi mah abina. Awang bismillah heula ieu. Nya eta ongkos sigana mah. Bismillahirrahmanirrahim. Geuning eueuhan mah Pencet heula. teu dipencet pokok. Tuh nya ari disakaligusna kan betah. Si Ujang anjir matana mani parat dilang anjir waduh ge mani kenyat kaget soak eta nempo mata. Bisa mah enak. Enaknya Sanajan masih kena batuk jati-jati Pak. ngajar lah ngaranna teh diajar da matak sakaligus bisa. Tapi si waya boga nu kieu halus di mana ya masalah Pak? Benang 15 ribuan. 250. Hah? 250. 250. Nya. Mahal-mahal teh mun tawar ku 500 ribu wani pisan mun 500. Beuki mahal atuh Jang Adul ali 500 mah sia teh. Murah Pak. Dari abi mah bakat.